Buru ka dia ke garasi. Nah kumaha hari ini mah teh apal jadwal atuh. Suci. Apa dia tilu unit ayeuna berangkat jam 3. Udah balik pisan didinya mah. Asok ayo. Pecat ku aing ya. Balik pisan lu ke anak buah teh. Berangkat iya. Pisan kawe teh dapat rumah. Aing dia baru pembeli unit baru iya. Paling the best ya. Warna pink biar moronyoy. Aya naon si paman teh? Buat kana telepon kudu ka garasi. Taran-taran ke garasi. Ibarat kata pasti dia aya diomongan dia. Nu kudu diberesan. Nah, mana tuh? Atuh di datangan garasi kot ka aing kukurilingan wae. Di garasi? Udah kita nggak perlu heula tuh. Habis ngabelu. Aing teh surat baso. Jadi itulah diunggah. Aing tas ngahakan bakso ieu. Habis ngahakan baso. Habis ngahakan bakso cengeknya terlalu loba. Nah berawak kak. Anteknya kak. Atuh bae. Nah kunaon sih aya naon telepon wa? Lain. Kamari eta nu masalah nu kasenggol atuh ku barudak geus diamankeun can. Mana geus diberesan ku aing jeung bagian kecelakaan ge? Geus beres. Geus beres. Syukur atuh bisi we can dibereskeun. Piraku teuing mah dulur aing boga bos perusahaan pat kata diuruskeun. Bisi we aing kan sebagai naon teh boga adi sebagai anggota kepolisian. Piraku teh diuruskeun mah. Atuh pasti ya diutamakeun ku aing mah. Harus. Supaya teh berangkat tuh 3 unit. 3 unit. Heeh. Alhamdulillah atuh meureun lancar. Atuh lancar alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong ieu bosnya sangat anyar sekali. Anyar meuli Pak. Ieu anyar meuli ya. Anyar meuli deui. Ieu na ieu tahun ayeuna. Sana semakin maju hari kemana. Alhamdulillah pantenya kate eta teh. Urang baheula berangan-angan hayang jadi bos. Bos. Gatel ya ulah nyeprot. Pan aing geus bos ana mah atuh. Caprak. Atuh pan aing teh dulur uwa euy. Aing teh geus lila mimilu teh wa geus sukses. Geus kuat kaloba atuh biraku teuing aing teh dibere hiji acan mah wa euy. Atuh wah bos aing mah loba Kak. Tuh, di ditu nepi ka ditu parat. Aya 14 mah. Entah hiji mah tuh. Di dinya hayang nyekelan. Atuh harianan wa atuh hiji mah. Bae aing mah nu leutik ge. Ya heula, aya masalah mikeun mah aing ada loba maunya ah. Moalnya Atuh kan menjadi dulur naik naon dinyaahkeun nah atuh. anjing. Ibarat kata mah hirup mah teu jeung dulur mah jeung saha tuh. Tah eta nu kudu bisa ngareunahkeun ka dulur teh. Tapi meureun di dinya kan meureun moal kacabak meureun dari sorangan mah dinas. Pan aya lepas paiket. Nyebrot deui ka bina-bina teuing. Aing lepas paiket bisa menyupiri bus. Bisa gitu nyupiranana. Bisa ibarat kata Ciamis Tasik wae mah. Bisa. Bener haya. Atuh harianeun. Aya itu mah itu. Aya. Siap. Mana wa euy? Spesial ku aing mah digarene kanu jadi adil. Pangalusna ya. Pangalusna ya. Padag. Ripuh aing mah nu gede mah. Ripuh kumaha? Teu sanggup gede-gede teuing ieu mah. Kapan bos masa karede kieu kabeh oge na kumaha? Kapan aing mentana ge 3 perepet wah. 3 parapan. Heeh. Hayang adina meureun nya. Anakna. Kieu teh bisa. Nyala di teu karait nu kieu mah. Sok sieun ti Badung meureun nya. Atuh harianeun hese parkirna. Kolot pisan aing. Nu itu we atuh ya nu tadi. Nu tadi Nu anyar. bae nu eta. Atuh teu bae kumaha aing kanu jadi adil. Alhamdulillah. Ayap copot tu suratanana. Cepat ka bager wa euy. Geus we nu ieu ya? Nu ieu. Ieu wae. Aduh aing itu mah anyar pisan aing masih kangen. Ieu ge harus kene Pak. Sarua wae ieu ge halus. Tah, nu dieu mah mejeunna buat aing. Ningali. Dimas Putra. Ya. Sorangan aya muatan dina ziarah sadaya. Syaro.
euy kabina-bina teuing. Diserek ulin keluar Jawa, Bisa. keluar pulau. Waton. Wah, teu da. Bisi cenah nu ieu butuhna loba, butuh 10 bos cenanya. Tinggal hubungi we ka dieu, ka Imas Putra. Ai Mas Putra wae. Heeh. Nya, Berarti urang ge dibere ieu ge ulah dicopot kan ieu na. ulah dicekuk mah tuh. Atuh meureun urang Ulah ge da. ngan dinya mah pendapatan tetap jeung di dinya. Heeh. Nu ieu mah khusus hiji. Pendapatanna Atau wae gitu. top. Heeh. Ari bosna Terus nama lah. Lah tuh bos nama kan mahal itu nah kumaha. cerek mere wah. Hayang tapi Atuh hayang dibawa ka imah aing mah wah. atuh mau jalan ke leutik gitu yang gua ka imah. Ieu bos gede kieu. Atuh kan juga cepat tuh malinaan cenah heureuyna mau bos cenah ka ieu. Ada tah tuh dah ayam. Oh bos ka kampung mah tuh dah. Baiklah ieu walah. Orin. Mobil mas Bunda di dia di garasi di dia sok bukan pengerangan. Oh baiklah gitu ge. Aya nu sok kita mau kita di dinya top kuit saja di dinya. Topna. Udah ke urusanan dah. Boleh top tah. Tunggu aja lah. Heeh. Aing juga rebet aing euy. Buat kabager merebus buat operasional ibarat kata aing boga penghasilan. Aing gitu dulu ini bosnya besi butut. Bener euy, interiornya juga sangat ngeunaheun. Bersih dan dinamis ya mah. Aya jelema aya molor di dieu. Hei. Mang. Hei. Nah, gawe kalah molor wae. Ih, Di mana ieu? antek. Aduh, ai. Di mana ieu? Turun. Duh, ai. Nah, mana baturan uing? Nah, imah di mana gitu? Abi Garut. Di Garut. Nya, Arek ka mana? abi balik ka Pangandaran. Ih, lain jurusan atuh da ieu mah wah. Ai di mana ieu? Ieu mah di Jogja. Atuh urang ge kasarean di dieu Di garasi ieu masuk turun. Geus di garasi. Mobil dibawa ku aing ieu. Itu. Ih, Ai na kumaha? antek. Baturan urang ka mana tuh ya? Turun. Abi ieu ongkos kumaha ya? Ya karep teuing eta mah. Ai mah. Mau dibawa mobilnya juga. Ih, Nah, dalin ieu tadi supirna mah. lain pada ieu anyar dibikin ka aing mobilnya. Tinggal tuh. Urang kumaha balik ya? Duh, aing. Sangat haripu sekali ibarat kata mobilnya ieu. Dinamis. Mantap aing. Jadi aing kalau lagi libur teh ibarat kata bisa neangan duit sampingan. Lancet aing bager sekali Sip lah. Jelema di teh mah. Goreng kolak guys. Pak. Nah, kumaha kalau sare wae? Nah, mana tuh perwas gitu. Pak Haji neangan cenah ieu mobil can ini eta pesanan geus di kamari. Pak Haji naon pan aing nu gablegna ge? Haji aya Pak Haji Maman Pan aing nu gablegna teh ieu teh. Gablek naon atuh? Gablek mobil bosna pan aing ya teh. Nyerahkeun pisan. Didinya jeung galak oge. Kapan aing mah kepercayaan keamanan di dia. Didinya teh ku aing teh dibere mobil hiji kabina-bina teh galak-galak teuing. Dibere mobil iraha tuh. Tah ieu. Dia. Ih, aing ge ditelepon dia cenah supir eta nu ngaranna Nur teh init-init cenah. Geus pesenan ti kamari eta. Mimpinya kak. Teuing atuh. Aing terlalu berangan-angan menjadi bos. Aing mimpinya kak. Mimpi naon deui, Wak? Aing mimpi menjadi seorang bos. Bos. Dibuat nih rungsing. Atuh mah nya aya bos atuh. Bos anu boga perusahaan Imas Putra. Bos anu boga perusahaan Imas Putra. Heeh, aing ngarasaan eta ngimpi. Dia gua jadi bosna. Heeh, di dinya ge anak buah aing. Oh, jadi anak gua. Aku aing diberi bos hiji. Atuh alhamdulillahnya, Wak. Pan ngimpi.
wae. Nah tuh kumat jeung Pak Haji Buri ini tuh. Ayo nah. Serangan aing lieur dulu. Serangan kumaha teu pan meureun keamanan di eueuh. Serangan wayana lah. Dari sirah aing. Nyung mangkat. Man sok ngagentenan biasa ge oge. Kabina-bina teuing aing nyeri sirah ieu. Nyung. Moal. Kabina-bina teuing pas diberi bos ku aing sih. Ngimpi. Oh gitu. Jik ceng teh. Mangkat heula pangagentenankeun. Aing dia sebagai keamanan wah lamun uang paling dilaporkeun ke Pak Haji coret jadi supir. Atuh kabina-bina teuing pan aing teh dulur meureun, main coret wae. Atuh pagawean molor iraha gaweana. Kan heueuh, kamar tas gawe. Sok buru ini buru. Sudah goan tuh, muatan geus ngarekna kana mobil. Na mobil. Heeh. Loba muatana. Mereka Cipatujah. Tuh kain kumaha nya. Sok buru. Atuh heula urang. Bensin euy. Meli gue di sini geus aya BOP na ti kantor. Ake ku aing. Apa kek? Bayana ya aing mana nyita ka dieu aing. Melek. Sok sia dicarekan ku Pak Hajina Gede. 2 juta. Hei, Ke tas jalan ku aing kudu digantian asli. benar. Bener. Buru karunya muatan. Aing nyawa kitu mau dihudangkeun ku aing mah. Atuh meureun anu ditengan ge di dinya meureun dulurna angger. Ampun, nyawa kitu mah keun sida HS. Sok buru lah hese mah kapaksa ieu mah. Gantian tapi balik mobil. Oh. Nah, Nu. buru itu udah daguan Pak Haji ngamak ding gitu. Oh. Lah. Ya udah dah. Udut. Udut parang aja. Ah, wah. Itu 20 mah. Tuh, Teh 20 teh. ini mau diudut. Meuli udut ka. Biasa. Maknya di teh meuli udut daerah. Tah 10 teh. Oh, bosan. Aing bisi tungguan Pak Haji si carekannya. Oh, sok jum. Makasih lah. Ah. Nyawa gitu Pak aing mau dihudangkeun. Nah, karena jadi aing ngecoplok ya mah.